وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin bapak-bapak, ibu, jamaah masjid Al-Jihad memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, semuanya salam hujan kabupaten agung. Tapi orang alhamdulillah kehalangan kamu hadir dengan miskin. Hadis Al-Quran Sallallahu Alaihi Wasallam disebut Allah melihat jannah salah satu siap habis taman-taman surga. Nabi Sallallahu Ila Marotum Bi'awdatin min riyadil jannah farta'u fiha. Kemarin denganku kahiji taman di antara taman-taman surga, praktik gerak, sinar gerak, saling gerak. Para sahabat kemaros, nawan dari taman-taman surga ada anjuran awalan najis syariah. Kemudian itu maka suara surah letah bayangan orang yang orang menuju ayat di taman surga. Sebaliknya ayat di salah sawira sempat namun kali taman mulia. Kami bapak-bapak, ibu-ibu kantor haji atau nabi umroh telah sindang ke Madinah ke Masjid Nabawi. Ternyata ayat di tempat Al-Fatihah terpisah para jamaah. Walaupun saya ada sholat dirinya kayak orang ini. Tempat kita dari masjid antaris mimbar sarung ayat keberadaan Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat kita di sana Rasulullah. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antaris mimbar sarang kamar kuning ada salah satu si antaris taman-taman surga. Sehingga jalan-jalan masih seperti ini. Ngantri jam-jaman rupa isi kali tanpa tulikan kakaluatan wajah. Paling sholat kan 5 menit, tapi ngantosan biasa. Antrian. Tadi para ulama menjelaskan kelima roboh ayat di Masjid Nabawi. Kajian ada para ulama menjelaskan yang sisa jalan ibadah sholat dunia, maka terjadi akhlak ini salah satu roboh di antara taman surga. Dan ternyata surat-surat biasa linggih di Allah terang ke Madinah. Tapi kalau ada kan dia ada yang tadi majlis sekarang dia harusnya menuju dilaksanakan Quran ayatnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kami adalah yang mampu kahiji taman dia dalam taman surga. Maka sudah mulai ini adalah saling gerak ini. Para sahabat tahu dari taman surga majlis sekarang. Ayatnya orang menuju ayat di Allah di riyadil jannah. Salah satu yang terus taman surga. Tong dibayangkan gerina, tong dibayangkan panasna, tong dibayangkan recetna kurang kali satu ibu ngobrol di kantor. Apa-apa nama tinggal dari Allah dari bulan kali. Ibu-ibu biasa berat dia. Tong dibayangkan itu kan? Bayangkan orang ayat salah satu taman surga. Allah dari nilai sisial orang bakal ngebahas sisi perkara anu ayat aitna sarung akidah, sarung ibadah, sarung akhlak, sarung amalan, sarung bukti. Tadi di mana
pembawa acara ngenaan salah sawios ayat Al-Tariq wa dari maka Muhammad arah min jalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Surah Ahzab ayat 40. Ayat ieu ngajelaskeun ngeunaan salah sawios anu mangrupi bagian dina agama. Muhammad teh sanes bapak salah sawios di antawis anak tapi akhirnya teh Rasulullah sareng penutup para nabi, penutup Rasul, penutup para nabi, sehingga ayat dari Nabi sabana anjeunna diwajibkeunana urang ngagaduhan keyakinan yen Nabi Muhammad teh penutup para nabi dimasarkan ayat itu ditunjang ku ayat sanes oke hadis-hadis otomatis sebenarnya yang dimaksa khataman nabiyyin di ayat ieu teh penutup para nabi sanes cincin para nabi. Turiuk kalabat masalah anu disebabkan teh hoki teh pasti upami dina ilmu karunyaan disebabkan teh eksa anu terkait aya ikhtilaf dina masalah eta upami masalah teori ekonomi, teori sosial, teori politik mungkin jauh berbeda nah. Tapi tidak masalah eksakta matematika umpamanya pasti itu ada ikhtilaf. Ikhtilaf dengan masalah itu terkait ditolerir. Contoh 2 kali 3 sebesar kita. Ya pasti. Jangan jelas 2 kali 3 2 ayat 3 2 jumlah bergenap. Eksa pasti. Saya sepakat. Upami tojo kaya jami. Soal api mah 2 kali itu adalah bahasa sini. Kurang dianggap terus sudah salah. Nulis segenap soal jami teh mana? Pendapat anjing, pendapat kami tetap adalah kurang saling menghargai, saling menghargaan, perbentenan pendapat. Nah kurang pada dianggap kata jami. Bahaya, bahaya biasa menimbulkan keributan dina kehidupan sosial, dampakna dina kehidupan bermasyarakat. Aduh, nalika umpamanya urang jual beli sareng manehanana dagang. Iya, pedang sabaraha hijina 2.000 sebenarnya. Misalnya sebenarnya kan di 2.000 2 kali kilo genapnya kita pakai bertahan sebenarnya mah dan kemarin buat tukar 2 kali itu ada 8 sebenarnya kan pakai udah 2 kali itu mah genap ribut tak kalau kusabab naon kusabab benten pendapat di masalah anu sama-sama pasti eksak itu dari dalam masalah bangunan ayat etangan umpamanya ya kamar kadang 2 kali juta seorang dengan meter berapa sampai semuanya ini kamar meter 2 kali juta ribut dari kita sekarang pikir kemarin itu orang terbiasa ngantuk umpamanya ayat jami benten ada penyimpang tidak untuk pasti untuk eksa bahaya itu jami biasa dimulai bergantian dina masalah agama eksak kita disebut ini. Kemarin itu maka dina masalah al-Qur'an itu kayak perbedaan pendapat. Al-Qur'an jelas, hadis yang centre, penjelasan para sahabat, penerangan para ulama, halitan gambar-gambarna, eces
tandas, tegas, akrab, studi enggak, daya dijali oke, amin pendapat tidak masalah. Ya harus sakoti. Salah sawios hal anu dianggap kuat teh dumasar karena ayat tadi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin dirinya teh maksana penutup para nabi ieu masalah anu penting sabab dijelaskeun ku sababaraha hadis anu kalintang sumurna tur jelasna yang bagusna hiji hadis anu diriwayatkeun ku Imam Muslim. Hadisnya datang di Muhammad bin Jubair bin Mut'im, di bapaknya Muhammad bin Jubair bin Mut'im menjelaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khamsatu asma ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamullahu bil kufra wa ana al-hashir alladhi yuhsharu nasu ala qadami wa ana al-aqibu rawahu Muslim wa zada wa ana al-aqibu alladhi laysa ba'di syai'un. Saudara sallallahu alaihi wasallam kuring teh ngadaguhan 5 nabi, 5 sebutan. Kali ini kuring Muhammad. Kedua kuring oge Ahmad. Kadieu kuring oge Al-Mahi. Al-Mahi teh anu ngahapus. Sabab Allah tos ngahapus kakufuran ku sabab perantaraan kuring. Kaopat kuring oge Al-Hashir. Al-Hashir teh anu ngumpulkeun sabab sadayana jalma ke ngumpul di handapeun sampean kuring dina dinten kiamat. Turu kalimana anal aqib kuring ge aqib. Naon ari aqib? Dijelaskeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis anu diriwayatkeun ku Imam Muslim, alladzi laisa ba'di nabiyyun aqib anu aya di nabi sabaraha. Hadisnya dijelaskeun Nabi Muhammad khataman nabiyyin, tur khataman nabiyyin dirinya teh maksudna nabi penutup pamungkas teu aya deui nabi sabada anjeunna yang hiji hadis sukan oke diriwayatkeun ku Muslim dina kitab Sahih Muslim hadis kaieu kata pilih Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata mithli wa mithlul anbiya kamithli rajulin bana daran fa akmalaha wa ahsanaha illa mawdi'a lubnatin faja'ala an-nasu yadkhulunaha yata'ajjabuna wa yaqulun laula mawdi'a lubnah qala fa ana mawdi'ul lubnah jitu fa khatamtul anbiya. Saudara Nabi SAW perumpamaan kuring sareng para nabi samemina diumpamakeun leuwih ibarat hiji jalmi ngabangun hiji bangunan sae yang sae mewah megah agreng sinkron terus sampurna hampir sempurna dalam kadabi aya hiji tempat kirang hiji batu-bata teh terus jauh-jauh lebar kayak bumi aranjeunna takjub karena kaetaan bumi takjub teh ngaraos kata haji takjub teh ngaraos aheng takjub teh ngaraos takjub jami-jami teh takjub mun hanya karya yang dibakar ngomongnya sejati-jati aku ieu endahna bumi mun hanya karya yang dibakar anu mekenasikeun ngomong
anu terakhir anu paling akhirna anu nutupan bangunan nu bolong tadi kuring anu nutup reng-rengnya silsilah para nabi daya dari nabi sabadakan. Ya hadis anu kedua anu ngajelaskeun yen khataman nabiyyin dina ayat Al-Ahzab surah Al-Ahzab ayat 40 tadi khataman nabiyyin di dinya teh maksudna nabi panutup, nabi penutup, nabi pamungkas anu ayat di nabi sabada anjeunna langkung dijemprekeun deui hadis-hadis. Hadis riwayatkeun ku Imam Al-Bukhari. Hadisnya kata bin Mus'ab bin Sa'ad di bapakna nya Sa'ad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Tabuk wastakhlafa Aliyah. Nah itu para pemuda di luar Tamarabro jempes Tamarabro ada pegang mencari di dia jempek di batang ngobrol ada yang runtutan mengakan punya ada yang berkaitan ada ngobrol mengakan nah kamu aku pikir ada musim kulit tahu kan ada terhambat proses sebenarnya kemudian orang kali itu barang suatu saat di waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari perang Tabuk fastakhlafa Aliyah maka anjeunna masrahkeun tanggung jawab kapamimpinan di Madinah ka Ali bin Abi Thalib. Terus Ali bin Abi Thalib ngadalakeun atukhalifa li sijal wan nisa. Nah sarira pada masih kemasrahkeun tanggung jawab kapamimpinan ka abdi ka ngurus marurangkan kesan para istri. Jadi Ali teh kudu ngiring perang. Ngiring jihad. Sebab jihad mah adalah amalan pangagung-agung dari maut dengan jihad syahid. Atau teu maut kenging dugikeun ka salamat pindah nya gugur pahala, gugur pahala. Nya gugur dosa, nya kenging pahala nu kalitangan. Kumaha sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tarda an takuna minni bi manzilati Harun bin Musa illa in illa annahu laisa nabiyyun ba'di. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam anjeun ridho teh upami kadudukan anjeun di sisi kuring teh ibarat kadudukan Harun di sisi Musa. Mau diayani Nabi sabakan harina. Ari Nabi Musa sareng Nabi Harun dua-duana Nabi, gitu ya. Tapi kadudukan Harun di samping di sisi dicagedekeun Nabi Musa teh bukan sih ada dua Nabi. Nah kadudukan Ali dicagedekeun Nabi sallallahu alaihi wasallam siga Musa sareng Harun kitu tah. Mun benerna diayani Nabi sabada kalima. Diuduhkeun dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi apa maksudna? Upami tema ayat atau pantas jantan Nabi sabada ayeuna Ali atuh masarkan hadis ieu sabab kadudukan Ali ibarat kadudukan Harun disagedekeun Nabi Musa. Kembali itu dina hadis anu sanesna deui Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngatarakeun inna risalata wan nubuwata qad inqata'at ala rasulillah wa nabiyya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Saya sunnah ar-risalah. Risalah itu tugas Rasulullah. Wan nubuwah itu tugas dia. Qadin qata'at lan ras terus.
di dia sebenarnya para ustaz, para kiai anu ahli di bidang nahu pasti perang upami lafaz qad labat kafina nabi hadisnya harus leres sungguh-sungguh benar-benar qadin qatamat terus kalau Rasulullah di wala nabi ayat Rasul sabana kami oke ayat nabi coba tinggal para Rasulullah di huruflah lebat ka isim nasab anu tengah tanwin artinya kan tak nabi ngafikan segala macam jenis nabi jenis rasul ayat ini bahwa nabi Nuh alif bahwa nabi Nuh alif rasul alif ayat para nabi bani para rasul dan bani wala nabiya ia sadayana nuduhkeun yen dari bahasa khataman nabiyyin dina ayat ke-40 surah Al-Ahzab tadi teh hartosna laras-laras nabi panuntuna nabi penutup sanes cin-cin para nabi hartosna nabi paling utama kumpul sanes nabi Muhammad nabi paling utama tapi khataman nabiyyin dina ayat anu tadi teh maksudna nabi pamungkas dari Rasul sabaraha namun sanos Al-Quran sareng hadis nandeuskeun kaman tegas daya nabi daya Rasul sabaraha tapi nu ngaku nabi nu ngaku Rasul sabaraha usul bahasa maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis datang di tahuan hadis panjang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud sanesna anjana dikatakan wa annahu sayakunu fi ummati kadzabun salatuna kulluhum yasmu annahu nabiyyun wa an khataman nabiyyin wa la nabiyya ba'di Nabi sallallahu saya sunah bakal muncul di kalangan umat kami. Umat kami masalah terjadi ngaku Islam, ngaku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakal muncul di kalangan umat kami kadzabun. Bukan bohong. Kadzab teh artinya sanes bohong. Sekali dua kali, umpamanya sekali dua kali masih disebut kadzib. Tapi upaya bohong terus jantan karakter, jantan sifat, jantan tabiat, adab, kakurubuya disebutkan kadzab. Bakal muncul kadzabun, tukang-tukang bohong, jumlahnya kira-kira 30 orang, sadayana ngaku yen manehana teh nabi. Padahal kuring teh nabi penutup teu aya di nabi sabak dapurin. Jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam saneskeun Pak. Yen teu aya di nabi sabak ayeuna tapi bakal muncul jami-jami anu ngaku dirina nabi. Hebatna deui jami-jami anu ngaku yang melihat Nabi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muatkan kagungan kenabian teh ayat yang tawisna dina surah As-Saff ayat ke-6 Allah berkata wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya. Ingat nalika Nabi Musa sumarios kauman Bani Israel saya sunat kuning ke Rasul utusan Allah kamu anu bener kan naon-naon kita anu aya di payunan urang Taurat satinya terasa aja wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad.
sareng masihan berita gembira ka aranjeun ngeunaan bade sumpingna hiji nabi sabada kami hiji rasul sabada kami nabina Ahmad. Dumasar kana ayat ieu nabi anu bade muncul sabada Nabi Isa teh nabina Ahmad sallallahu ini. Ujung ayat jalmi anu nabina Ahmad ya kurintar dimaksud ayat ieu teh. Pengikutna disebutkeun naon teh Ahmadiyah. Ayatna laras ayat nama wahyu di Allah surah As-Saff ayat kagena. Upami ayat laras sana apa? Tafsiran ayat jalmi ngeunaan ayat ieu. Lamun ayat Al-Quran bebas ditafsirkeun sakahoyong urang, biasa-biasa setiap jami nabina Ahmad bakal nabi. Kuring nabi ieu ayatna. Upami ayat Al-Quran bebas ditafsirkeun sakahoyong urang. Sadaya nabina Ahmad biasa-biasa nabi. Ahmad ieu kesahatu. Dan biasa sagawe kumaha pikiran satu perasaan urang singeun. Islam ieu teh agama ieu wahyu. Wahyu teh asalna ti saha? Ti Allah. Agama ieu teh wahyu ti Allah. Sanes hasil produk pikiran jalmi manusia. Upami agama ieu hasil pikiran jalmi, hasil perasaan jalmi, berarti agama ieu teh sanes wahyu ti Allah teh, tetapi budaya bagian dina budaya kan ternyata budaya. Budaya teh hasil budaya manusia nih. Hasil olah pikiran manusia terus diterapkeun jadi kebiasaan lain budaya teh. Lamun memang agama Islam ieu teh hasil pikiran manusia sanes wahyu. Sanes agama budaya. Tah kitu pisan anggapan jalma-jalma kafir anu hidup di negeri barat, di Amerika, di Eropa, nyangka agama budaya. Nyangka Islam teh hasil olah pikir jalmi anu Nabi Muhammad. Makana marana mah terlibat Islam karena agama Islam teh, tapi nyebatan teh Muhammadanisme. Faham Muhammad. Makana marana teh nganggap Islam ieu teh mengukur hiji bidang hiji disiplin ilmu anu sae kamu dipelajari tapi dekedah diyakini dekedah diamal. Maka lahir para Islamolog teh itu orang jalma-jalma anu nganggap Islam ieu teh mengukur hiji disiplin ilmu hiji cabang ilmu unggul. Makana seueur tuh jalmi kafir tapi gelar profesor doktor di bidang tafsir, profesor doktor di bidang hadis, profesor doktor di bidang fikih. Ayo, nah jangan kafir. Tuh dipastikan tuh sama kita jalmi teh kafir, sentimen akidahna ka ajaran Islam itu ayat. Makana ayat sareng hadis pengkon-pengkon bersama hoyong marane anana. Sabab memang Islam itu hasil olah pikir manusia. Kurang dibantah sanes. Islam sanes budaya. Islam sanes hasil olah pikir manusia. Dan seperti Islam teh wahyu ya Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Upami wahyuna kata sumberna teh kana Al-Qur'an sanes sunnah. Sanes kana otak urang, sanes kana perasaan urang. Perasaan mah ieu bener teh ini. Bener salahna sanes kumaha perasaan, sanes kumaha pikiran, tapi kumaha Al-Qur'an sanes anu sahih anu mangrupi sumber wahyu di Allah Subhanahu wa taala. Ayat nomor urang dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam upami anjeunna nyarios yang hiji ajaran Islam. Tapi di ayat perintah dari Allah. Murni hasil pikiran nyarita aku Allah tadi antar. Dipegangkeun ka urang beureuna saeuna.
Al-Quran surah Al-Haqqah 3 ayat 44 hingga ayat 48. Allah mengatakan, "Lau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin, thumma laqata'na minhu al-watin." Sallallahu upamina Muhammad ngarang-ngarang ngayang-ngayangkeun sabagian ucapan atas nama kami, atas nama Allah. Surah Nabi Muhammad tadi wahyu Allah kira padahal pikiran serangan la akhadna minhu bil yamin, kami bakal serang kata berhubungan tak pandangan kanan katu tumbala pokok nabi ruang ras dibekakeun ditetek urang berhubungan sahana di ancaman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Upami dalam Nabi SAW ngaya-ngaya dari ucapan tanpa instruksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira mau apa kata Nabi Muhammad upami urang beunah dipegangkeun? Mau. Terus saja nabuktikan Nabi SAW maot tina hayang urang beunah teh beuneuh terus satu acan nuduhkeun yang Nabi SAW teh tak pernah sanosak kerja masih mengucapkan anu aya sumberna parentah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ditegaskeun Al-Qur'an surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa anjana teh kana sumarios sumasar kana hawa nafsuna. In huwa illa wahyun yuha, ucapan teh aya sanes adalah wahyu Allah diwahyukeun ka anjeunna. Kumaha kitu upami nabi wae disaran dicapek kadeta ulah ngarupikeun Islam dumasar kana pikiran jeung hatena perasaan sorangan tanpa instruksi di Allah. Nabi diwangkeun supaya Rasulullah kitu umuran sadayana mungkin tenang upami urang aya-aya ucapan atas nama Allah moal langsung dipegang urang berhubungan. Makanya jauh-jauh yang berada itu dan zaman yang khusus kalau Nabi Muhammad SAW. Nah, kumari itu nafsirkan hiji ayat kumana wae teu kenging sagawaya, teu kenging sakarep urang, teu kenging sakawaya urang. Ayat kaidah ayat alat anu khusus diancokkeun kanggo nafsirkeun Al-Qur'an. Alatna kanggo nafsir. Naon wae upami dikurang ku alatna bakal pas. Tapi naon wae upami dikurang sanes ku alatna ngawuran. Tapi tah urang dipasihan buah. Kurang tah buah teh ku alat anu sanes kanggo mesekna tah dipasihan bagasi. Pesek kurang. Ya semua ayo sudah cing mampir masih ada buah ta'alaman masih ada malu diletakkan itu penjen alu kedana kapuan ya kapijen alu kedana dipijen ya tersangkana itu berubah sadaya perkara lalu dipurah dipesek dibedah sanes soalnya sanes soalnya hancur naon wae qala dari Al-Qur'an sareng hadis sahih wajib dipurah dibedah dibedel dipesek esina ku alatna anu khusus ka eta sareng ahli naon alatna ilmu tafsir saha ahli tafsir para ulama anu memang ilmuna kok kajujuranana sikap amanana kaimanana eta nyumpulna kanggo murah isi Al-Qur'anul Karim. Makana para ulama teu aya hiji oge anu netelakeun yaitu dimaksud Ahmad. Dina surah As-Saff ayat kagenep teh Ahmad nu sanes sadayana ulama ahli tafsir samiu guyub
Sepakat yang Ahmad dinyatakan nyata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dalil dengan eta hadis anu sahih riwayat Imam Muslim Bukhari sebagai serta susah beli satu asma kuring tengah gaduhan di mana nabi ana Muhammad kuring teh Muhammad wa ana Ahmad kuring oge Ahmad. Ahmad teh salah satu Nabi Muhammad SAW. Sehingga bermaksud wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kami sareng Nabi Isa masihan kabar gembira ka araranjeun ngeunaan bakal supina hiji rasul sabada kami anu nalina Ahmad. Ahmad dimaksud dinyatanya eta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pesan surah Al-Ahzab ayat 40 anu walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin Muhammad Rasulullah saat penutup para nabi, rasul penutup, nabi penutup. Kalau sareng ayat anu tadi. Kalau oge sareng hadis-hadis anu netelakeun yen nabi teh disebut akhir teh nabi anu teu aya dari nabi sabada anjeunna nabi penutup. Kalau oge sareng hadis anu netelakeun perumpamaan kami sareng para nabi samemehna teh ibarat bangunan sampurna kadari aya di batu bata tah dijugu tah kuring batu bata eta anu nyampurnakeun bangunan eta. Kumaha kitu? Upami ayatnya ayatna ngaku-ngaku nabi enggak atau nabi teh Ahmad Musadi urang kasuhana kabari Ahmad bisa pulang Ahmad mungkin kayak Ahmad naon dulu urang taos nabi ngumpamakeunnya bangunan teh tos sampurna kan batu bata anu bolong hiji teh tos ditutup ku nabi tos bangunan tos sampurna. Ayeuna anjeun nu ngaku jadi nabi jadi naonna kana bangunan para nabi eta teh. Jadi bangunan bata kalau tempat sampahna oge pantes tos sampurna. Dumasa kana hal itu maka Nabi Muhammad merupi nabi terakhir izinnya di jalan poti pasti eksak untuk ini ayat perbedaan pendapat toleran karena ayat perbedaan pendapat dalam masalah itu bakal menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Konflik horizontal konflik antar sesama masyarakat anu satingkat gitu. Horizontal mereka garis pendapat. Upami kalau urban disebut vertikal. Upami konflik antara rakyat sama penguasa, konflik vertikal. Upami sesama masyarakat, konflik horizontal. Lalu kami pun sehingga dua kali tilu tadi. Satu biji gendong, satu biji dalapan. Dalam penjual beli dalapan. Sebab an eksak tapi diatur. Maka tegengin ditolerir. Tegengin diantar sebab bakal jadi sukan lantaran bakal jadi sukan lantaran timbulnya karena sebab di dalam kehidupan masyarakat. Komodeni kaum muslimin masa kesepakatan para ulama anu dasarkan ku ayat serta hadis-hadis sahih negarakeun sing sajalmi anu ngagatohan keyakinan yang aya nabi di sabada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta jalmi terus kaluar tina Islam. Terus kafir ingkar kana ayat, ingkar kana sababaraha hadis anu jelas anu tegas anu tandes. Urang anggap kafir kamarana. Ayeuna sabalikna kaos marana nganggap kayak Nabi enggal nabi bisa ulama cinta kumaha upamanya aya umat Islam teu percanteng kana kanadian bisa ulama kumaha sabarana kafir urang dikafirkeun ku maranehanna nya maranehanna oge di kafirkeun urang kafir
Nah mari gitu sini kembali itu ke ayat jalan anu tiasa nuntaskan masalah ieu kadabi dilarang ayat jalmi anu nyarkeun keyakinan ieu seperti dilarang jalmi anu nandalakeun 2 kali 3 teh dalaman. 2 kali 3 dalaman mereka jalan orang 2 kali 3 teh jelas 2 ayat dulu juga benar sok biasa kemarin kita jadi dalaman gitu. Lalu tema kayak akibatnya tenang kayak akibatnya pas jual beli bakal itu pas ngabangun bangunan sasana bakal itu sebab hampir setiap kehidupan membutuhkan bilangan penjumlahan perkalian saturasi maka timbul kaributan anu biasa supaya tunggu nak dijaga akhir zaman ayat ini pandita di Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau jalmi anu ngagaguhan keyakinan yang Nabi terakhirnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Namun keyakinan, namun keuntungannya salah satunya hebat. Nabi diyakini kurang uswah sareng berbuah tuturkeun contoheun teladan ka urang sadaya nuturkeun Nabi sallallahu alaihi wasallam ngabaruhan peristiwa anu luar biasa yang Nabi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ieu urang ge anu salami ieu nganggap entengnya karena nuturkeun sunnah Nabi bakal habibah bakal agung perhatian anak upami dibisa ku ayat anu menjelaskeun masalah Allah ngadakeun dina Al-Qur'an salah sawilasna dina surah Ali Imran ayat 20 insyaallah nyatakeun qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah aw yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ucapkan kepada Nabi Muhammad upami arah yang saya cinta ka Allah bukti cinta anjeun ka Allah teh kada diwujudkeun ku cara tuturkeun dia sunnah kami tuturkeun saha sunnah Nabi Muhammad nah akibatnya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum akibatnya Allah bakal dikasih kalian tu bakal ngampura dosa-dosanya tapi para ustaz para kiai masih uninya apa yuhib di dia dibaca jansen untuk itu wa yaghfiru tapi yuhib dibaca jansen wa alamat jasmihi as-sukun tanda jasad tersebut. Nah sebabnya sebab yuhib dia fi'lan sawa dengan syarat tabi'un syarat tabi'un itu tuturkan kami akibatnya mengarang yang tuturkan ke kami yuhibbukumullah Allah bakal dikasih cintaan kasih cintaan Allah kali ini bakal unsur kamuran sadaya upami urang nuturkeun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait nu kadua balasan ti Allah wa yaghfir lakum dzunubakum bakal ngampun dosa-dosa dua hiji amalan dua balasan Allah mengatur cara malas kasaya ku kasaya anu satimahna tapi kali penting 2 kali lipat 10 kali lipat rugikan ke 700 kali lipat rugikan langsung selesai balasan dari amalan-amalan anu tertentu banyak dina Al-Quran hiji amalan dua balasan in tansurullaha
yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Lamun anjeun nulungan agama Allah, Allah bakal nulungan ka anjeun, bakal nguatkeun kandungan anjeun kuat. Bangsa nanti amanah. Fattabi'uni tuturkan kami bangsa lupa. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dua balasan. Wa qulu qawlan sadida, ucapkan ucapan-ucapan anu sae. Nah akibatna yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Malah tambah amalan itu amalan yang sangat aktif. Malah amalan sifatnya pasif. Hiji amalan yang sifatnya pasif itu beramal. Tapi cicingna urang teh mangrupi. Cicing teu ngalakukeun hal-hal anu dilarang nalika aya musibah. Nalika aya musibah sabar cicing. Teu naon? Teu ngarasulan. Teu bohongan. Teu putus asa. Teu sudon ka Allah cicing. Sabar. Sabarna urang hiji amalan dibalas kedua kasih. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Saya sunat sahabat kesulitan ayat kemudahan, sahabat kesulitan ayat kemudahan. Dua kali Allah menjelaskan itu. Namun maksudnya, namun hartosna begitu dua kali Allah diulang. Nah tercakap sekali Allah mahtara iseng para pengangguran lah. Segala pengangguran dari ayat sana selesai tadi tuh. Allah mahtara iseng para pengangguran siap ulang begini. Para ulama ahli nahwu netelakeun upami isim ma'rifah. Salah satu sana isim ma'rifah teh nyaeta ayana alif lam. Upami isim ma'rifah diulang dua kali berarti beneran isim. Sawan surah upami isim nakirah. Isim nakirah teh ditanaan kuna tanwin. Upami isim nakirah diulang dua kali sanaos lafadzna sami, maka beneran ayat 2. Inna ma'al usri yusran. Al usri kesulitan yang paling berat. Ma'rifah diulang dua kali. Berarti al usri anu kahiji serta al usri anu kadua sami eta hiji kesulitan. Yusran diulang dua kali. Yusran nakiro ya. Saros lafadzna sami yusran kene jadi yusran itu yusran. Tapi yusran anu kahiji benten sareng yusran anu kadua. Kemudahan anu kahiji benten sareng kemudahan anu kadua sehingga aya dua kemudahan. Sehingga hartos atau nabi maksud ayat itu setiap hiji kesulitan sabadana bakal sumping dua kemudahan. Allah siap-siap. Orang sabar, ujian itu kan kesulitan ya. Saat seorang dalam kesulitan tinggal antus dua kemudahan bakal keamanan, bakal dibersihkan Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Tanpa bagaimana Allah biji amalan kurang dilakukan bahwa kesan. Alhamdulillah nuturkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibalas Allah kaini yuhibbukumullah kado wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah bakal mengasih Anda bakal dengan ampun dosa-dosa Anda. Yo kurang nuturkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dia apa suara awan serok atau atasnya. Kalau yuhibbukumullah lama kaini kailannya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah bakalna kalau usulkeun maghfirah ka anjeun. Ayat teh nuduhkeun nya
setiap orang ngamalkan sunnah Nabi dina naon wae oge eta amalan teh gara-gara teh dosa urang kahapus amalan. Padahal bapak-bapak ibu-ibu ya, sadaya amal kehidupan ukuran dilakukan rutin ngalintah tinggal kita teh buka dugikeun ka kuleun deui buka subuh kuleun jauh buka kuleun keluarna ka WC keluar WC masuk buka asup nenteu nyisiran keluar bumi lepas ka bumi eta sadayana teh mangrupi lahan kanggo menerapkeun sunnah Rasul. Tapi dina kula aya sunnah Rasul aya. Buka ayat. Lalu kalau WC ayat. KWC payungkeun ka sampean mau mana? Anu hen saya doang. Ayat. Biasa dalam bismillahirrahmanirrahim. Biasa bismillah Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Ini. Salami di WC-na. Ulah mayunan kita, bukan kita, ulah cuma dia soal masa ayat kata nyanyi ya. Keluar mana adalah nukatu mula kufrona. Itu pengamalan sunnah Rasul. Ayat pahala ada kalau tetap WC. Ayat. Oh, kami dirinya mulai diterapkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nukatu WC keluar kayak pahala. Yang gugur dosa. Sebab itu pengamalan sunnah Rasul Allah ngadawu wa yaghfir lakum dzunubakum Allah bakal mengampuni dosa-dosa. Kitu dari barang tua, kitu dari golong sarung golong, kitu dari asup Quran, mayulkeun muka tubuh, ngamukakeun beca, kitu dari nalika ngaca disiram keluar rabat bumi, keluar rabat mesin, nalika hujan di ayat Allahumma ala sayyiban nabiya guru bunyinya sadaya doa sadaya mengurupi lahan kama dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka sadaya dapat dia untuk orang dilakukan sadaya tentang itu terlahan kanggo nyerup pahala usaha selesai dan gugurkan dosa selesai wa yaghfir lakum dzunubakum ibul khas nah Allah Taala firman para ulama menjelaskan di antaranya Syekh Muhammad Shalih rahimahullah kitab Syarah Al-Sahih dan ini menjelaskan makna surah Jinah makna asal kecana dinamika bil fakta pembelajaran atau alat lama pentingnya jarang bil fakta eta topi dina baja dina wajah dina besi seperti amplop para prajurit di medan perang nutupan sadaya masaka bagian putar sareng bagian luhur sareng sapaling wajahna rarayna anu katingal kasoca pangambung sareng lambe kira nutupan soca kana linga pangambung kana napas lambe kana gogorobo kanggo mandok sareng sapras ta upami aya penang anu bade ngade kana masaka urang teh kana berperang kalau itu lahir mungkin ayah jadi ayah panah ayah tombak berperang dia besar dengan tahun tapi lain masalah berpikir kapal eta milfar fungsi milfar ayat 2 ayat satar atau kaya satar teh hartosan lupaya teh hartosna ngalindungi wasiat perlindungan tina nifar ieu lahir mereka maghfirah. Ada dua makna, dua hartos, dua fungsi. Kali disater kata upaya. Nu dimaksud sater hartos lan hukuman eta dosa dunia. Nu dimaksud upaya hartosna nyalametkeun eta jari di akhirat tina azab. Sehingga upaya ini jauh dilakukan dosa digebuskan manusia. Terus Allah eta jari kamaksiatanana di dunia itu dirahasiakan. Batu terang yang terjadi dosa
paling jadi tekenging magfirah. Sabab ukur kenging hiji sater tapi tekenging lupaya. Sabab sudah ukur hiji yang melakukan dosa. Dosa ku Allah dibuka, di luar air batu jadi terang, minang jami. Tapi di akhirat jami dihapunkan dosana. Jadi adab. Ia jami oke disebut tekenging magfirah. Tapi umpamanya ini jami yang lakukan dosa di dunia ditutup, di akhirat tadi dihapunkan tekenging adab. Sebab terus dihapus ya. Nah, ia jami mungkin tekenging magfirah. Di dunia dosa ditutup dan buat air kabalaya. Di akhirat dosa dihapus dihapunkan tekenging adab. Nah, ia dilaksanakan. Tur magfirah ia teh salah sawiosna tiasa kapilih urang. Cara nuturkeun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi Muhammad sanes, sunnah Nabi palsu sanes. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sabinten urang tiasa ngumpul-ngumpul magfirah. Tidak segala macam amal-amal yang orang dilakukan sabinten. Walau orang bukan orang kalau menawasi orang barang tuang orang diacuk orang gasak nang orang disiran orang sadaya eta teh lahap kanggo kenging magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Umat itu sadayana amal kehidupan kaum muslimin sadinten berjalan berdiri ibadah. Hayatul muslimin kulluha ibadah. Kehidupan kaum muslimin sadayana ibadah. Tapi syaratnya tadi terapkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kehidupan sadayana. Sobi bapak-bapak dan orang tua ngaranna tuan ada kurang teh hoyong jadi ibadah. Ngagugurkeun dosa kenging pahala oge undang turuna kacintaan Allah. Hiji istilahnya samana. Bismillah. Kamilas. Kedua ngomong pandangan kaku. Ulang biasa la tasrabu bishimal fa inna syaitan yasrabu bishimal. Ulang kada pemahaman ulang pandangan kaca sebab syaitan minum nate ulang kaca. Benar syaitan tadi. Ayat sunnah Nabi sunnah syaitan. Mana ukuran dari itu? Balik barang buang bismillah. Kepada dengan kata urat di sisi, urat di tengah. Di sisi. Kalau nyetak nyium sama kena bobok, di sisi urat di tengah. Kalau nyium sayur, di sisi urat di tengah. Kalau urat ngahanca, ngabuap, tina alas piring urat. Di sisi urat di luhur di tengah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ada ulang pangkina. Kata Nabi sallallahu ya qula kul biyami wa kul mimma yali. Ya qula samillah kul biyami wa kul mimma yali. Ujar. Sebutlah dengan Allah tali kepada Allah. Gara-gara hanya bulan aku aja. Sarang hendak amat di antara bangsa. Kumaha upami tempat catatna sambal lagi belum teh sambal deui aya orang catat guru setiap kuat sareng gempuk kan para ulama netelakeun kadabi upami menu anu terbit teh benten sareng anu daging ini mabuk dia mah sama kenging sambil sama narongkong sabab ayana ulang beres barang tua doa doa anu disampaikan ku Nabi sallallahu ulah doa anu dumasakan ditoir apa kata sebelum doa alhamdulillah amana wa saqwa
dibaca oleh kaum muslimin mengajak hal-hal yang belajar mana tuh sahih ya. Hadis sahih dari Imam Abu Dawud, dari kitab Sunan Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam sing jalan barang kuat. Sahabat kuat dengan doa alhamdulillah amani hada wa razaqani min khairin wa la kuat. Sahaja anu ngarep itu sahabat kuat, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi maka waqali wa kuntum dosa-dosana anu kapunten. Bayang. Uang terus. Walau sehat, kamu di restoran gratis, anu raktir. Sabar eta dosa-dosa orang diampunkan. Untuk dunia, untuk akhirat. Tapi udah disimpulkan lamun itu bukan berubah. Tadi supaya ibadah terlalu dekati sabar israf. Ya, kalau israf wala tusri. Pernah tuang tapi ulah kalau lebih. Tak sadaya eta biasa kapental bicara nuturkeun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sadaya yang penjelasan ringkas ke mendalam dan detail dari poin yang telah dijelaskan dengan malam tadi, tapi bersama fokusnya mungkin beragam lagi berbahasan dia, proses pendidikan dia, tapi orang masih mengadakan secara waktu seorang pendidikan tanya jawab upamanya kita hal dari proses dengan hal tadi amal dasar. Kalau sangat sulit, ibu biasa menolak kertas saja. Maka kalau tidak ada alasan langsung langsung ayam naik ke tadi. Wireless, tahan balik. Mana sok? Tadi sebagian merasakan disebut dari Imam Muslim, Nabi sesama mengatakan Imami Muhammad Ahmad Mahi sebelasnya disebut dari dia. Saja Nabi ayat al-Islamis, ayat Islam kuliah, ayat al-Islam lakob. Nabi kuliah sarlakob ilmu al-anjad. Upamanya kuliah ilmu model Al-Quran. Nabi SAW mengajarkan kuliah saat Abul Qasim. Sahabat salah sawilas
putra pamungketna namina Qasim tapi maut alika dulu Aisyah di pasien kuliah Ummu Abdillah sanos anjeunna teu ngagaduhan putra namina Abdullah bari Aisyah teu ngagaduhan putra kuliah ieu kenging diisahkeun ka putra salawasna kenging oge kalau jaminan teu ngagaduhan putra sepertos Imam Nawawi anjeunna mungkin ka mautna teu maut nikah pasti tegak putra. Tapi akhirnya ada orang kuliah namanya Abu Zakaria. Syekhul Islam anjeunna oge nikah. Tapi anjeunna ada orang kuliah Abdul Abbas. Ini kurang masih kuliah Bu nami anu sanes pura-pura sama seorang tegaluh putra sama sekali. Eta nami kuliah. Saja di kuliah aya istilah lakob. Lakob teh upami bahasa urang nama panglandi. Gilandi gitu nya kan asik aya bahasa panglandi aya gilandi. Umpamana semacam gitu ya sejagoan gitu banyak saling usaha sifat anu dipibadah kepada jalmi seperti contohna umpamana Khalid bin Walid Nabi sallallahu alaihi wasallam dipasian panglandi saha Sayyidullah perang Allah Hamzah disebut saha singa Allah salah itu satu sifat satu karakter anu dipibadah beda jauh. Anak pun Yasir Santoha anu dinisbatkan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayat dua orang ditiba di sini. Kahiji lihom satu asma kuring teh ngagaduhan 5 nami. Hadis ieu sanes hasr, sanes hasr teh harusna pembatas. Ya nabi-nabi mulai mana mungkin aya 5 nabi-nabi nabi tapi disebutkeun dina hadis ieu. Sakali deui setiap hadis sampai jelaskeun dina sabaraha perkara dan santantos hasr. Contoh sabatun yudhilluhumullah diri yaumala tidak ila ayat itu golongan manusia. Abu Bakar pengen panggilan di Allah. Dinanti menghadap ayat ini panggilan saja panggilan di Allah. Tasawuf Imam Ibnu Hajar ini sangat asal. Sangat pembatas ukur 76 ayat golongan sangat tapi menjelaskan di hadis ini. Contoh hadis dari Muslim wilayah itu dalam muslim lebih dasar. Berhala darah di dalam muslim kajari salah satu di antara istiwasa terkait muslim di paihan kajari upami ayat salah satu di antara istiwasa kajari upami ayat jamin kandosinya keras zina kedua isos kadulurta tapi ini sangat khas suur ada satu sanes anu jangan dalil keinginan di paihan saja itu dia contohnya umpamanya jamin anu nolak zakat. Kalau Abu Bakar di perangan pasti dipikirkan mautna di perangan. Terus ayat ini umpamanya anu kenging halal pengkhianat. Kalau yang menyeluruh kalau dijelaskan, nah hukuman itu mah yaitu hukuman di pokok pandangan sampai secara bersilang itu ya pokoknya. Tak demikian mungkin mau, demikian kamau nak mungkin wae, karena mungkin wae nak ke wal kasus atas sanes asal. Jangan kuring ada Tuhan di mana ni ya terbuka asal, terbuka yang etak mengukur 5 nabi, tapi mungkin ayat nabi Abu Saleh seperti jelas dengan hadisnya, tapi jelas dengan hadis Abu Saleh. Kita jawabannya. Kedua, seratnya mungkin wae orang
asal Yasin siapa pun nak simpulin bukan ya, mungkin ayat hadis anu simpulin berat tapi ayat besar atau nanti mungkin mereka anu negara yang sawios nabi-nabi itu tohak sawiasi anak salawat badriyah itu sanes hadis nabi sanes ucapan sahabat tapi itu salawat hasil pikiran ahli syair ahli dengan ilmu nahu tapi buta dengan akidah tertentu. Makanya salah satu mufti di Arab Saudi namanya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ngarang isi buku mengenai contoh-contoh salawat anu nyimpan yang terlihat salawat badriyah misalnya ayat salawat kamilah, salawat munfarijah, Allahumma sholli sallim wa sallam, Allahumma sholli sallim wa sallam, Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim, salaman taman ala sayyidina sallallahu. Ya kalau salawat kalau nyimpang itu udah super segi, terutama segi akidah, segi tauhid bahkan. Kembali itu salawat yang sanes ulama ahli tauhid atau ahli syariat besar. Tapi salawat yang dikarang ahli nahu, ahli sastra bahasa Arab, tapi bodoh dengan akidah tauhid. Tapi usahanya dia terpujian kami orang awam rumus seperti amal banjir terang yang dinamakan nanti sebuah alam pakoyanya serta akidah tauhid. Berdasarkan itu maka pola Yasin salis masa dan hadis hadis sahih. Salawat dia salis ucapan Nabi, salis ucapan sahabat, salis ucapan para ulama, tapi karangan ahli syair dan ahli di bidang ilmu bahasa Arab, tapi bodoh dengan akidah tauhid. Eta bahwa ayat Rasul sallallahu alaihi wasallam